Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 32 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Nuju milarian sahamang ceuk Wirayuda malik mencerong kasih bongko. Tuh keur neneangan sasaha dewek mah deuleu. Nari si laing saha keur naon ngajedog di dieu jurig, cek si bongko. Oh, ari Sugante keur aya nu diteangan mang Ki, wanokeun ngaran uing Wiraki. Uing teh keur reueuh bari ngiyuhan heula di dieu. Kitu ke ari mang saha, aki teh saha, reka mana Ki? Teu kudu tu nyatanya si laing mah deuleu. Dewek nanya, kalah pipileueun tumanya. Hah? Jadi siapa nanya-nanya jeung dewek? Naon kaperluanana ieu laing? Make jeung hayang nyaho kana ngaran dewek sagarupa? Cek si bongko. Teu pupugujug ambek di barung jeung ti popolotot ka Wirayuda. Ai naku naon ari emang kitu-kitu wae meuni jug langsung ambek. Nyakajeun atuh ari moal ngabejakeun mah barina oge teu parenting teuing, ceuk Wirayuda bari cengkat tina diukna. Montong popolotot kitu sia jurig, nah si lain can nyaho sahari dewek. Nyaret nyaho ti mana atuh mang? Pan panggih oge karek ayeuna. Terus maksud mang rek naon atuh nu sabenerna? Datang-datang ngadon ngajak ribut di popolotot. Ceuk Wirayuda geus teu kagok aya nama nyaritana oge.
sabab manehna geus bisa ngira-ngira yen eta jalma nu dihareupeunna teh lain jalma bener. Ye, lamun si lain hayang nyao dewek nu nelasi bongkok jawara kahot deuleu. Anu salila ieu can aya saurang jalma oge anu bisa nandingan kana kahebatan ilmu dewek. Ngarti sia? Cek Wirayuda bari nepak cek si bongkok bari nepak dada. Make jeung nyebutkeun moal aya nu nandingan sagala. Apanan sidik keur waktu ti heula oge. Nalika ngayonan si Radok oge ngadon Mang Pret teu manggap mulia. Oh, si bongkok nya kajeun atuh teu naon lah. Da jeung nya anak etang najan teu disebutkeun oge katempo yen amang teh da heueuh geus bongkok. Tapi meureun ari ngaran nu asli mah lain eta nya Mang. Geus bae ketang lah, da moal nanyakeun wing oge. Sok ayeuna mah kadiekeun babawaan si lain kabeh deuleu. Boga duit henteu? Lamun boga wayana kudu dibikeun ka dewek. Kitu ge mun hayang salamet ilaing sia. Cek si bongkok akhirna mah langsung kana tujuanana. Oh, nya kaharti atuh ayeuna mah. Jadi Mang Bongkok terek ngabegal uing kitu berenannya. Duh, hanjakal atuh Mang, uing mah teu boga duit. Boga ketang ngan saeutik. Nya hampura we moal bisa mere Mang. Sabab moal mahi keur uing oge. Lamun ieu nu dina buntelan da lain barang berharga atuh Mang. Ieu mah salin pakaian paragi salat. Kumaha tuh? Butuh paragi salat, bisi Mang rek salat. Cek Wirayuda tenang naker dina ngajawabna teh. Montong ngabohong si ai kunyuk. Aing nyaho. Sia pasti mawa duit anu cukup. Kangaranan keur sasaban mah deuleu pasti mawa barang-barang. Sok buru kadiekeun. Kajen teuing pakaian dina buntelan mah teu dibikeun oge. Asal duitna we keur aing kabeh deuleu. Sok kaluarkeun. Teu beunang dibejaan pisan. Panceng uing oge. Uing teh moal duit saeutik Mang. Obroning mereka Mang jeung uing oge can puguh mahi. Lamun dibikeun ka Mang, terus ari keur uing mana? Mangkaning jauh keneh ieu lalampan uing teh. Kumaha mun perih beuteung, terus rek jajan ka warung. Meureun moal bisa ari teu boga pisan duit mah. Bener teu? Jadi cindakna lamun duit ieu dibikeun ka Mamang, uing jajan rek sanu mayar. Edan bedegong sembenyet teh. Aing ngomong geus leuleuy kala beuki wani nembal-nembal terus. Rek dipasarkeun moal. Aing moal ngadua kalian deui ngomong deuleu. Rek dibikeun eta duit atau moal ka aing. Cek si bongkok jadi beak kasabaranana. Moal Mang ah. Sakali moalnya tetep moal. Sok rek kumaha sia? Temal Wirayuda satengah nangtang. Nangtang sia teh ka aing wabalak. Hayang dipencit kuriling beureus sia teh ku aing ah. Barang jeung nyarita kitu sarepet. Harita si bongkok ngalugas bedogna. Terus diabar-abar hareupeun Wirayuda. Maksudna mah rek nyingsieunan meureun ti ditu nama. Wirayuda oge langsung cengkat bari taki-taki. Sok sieun si bongkok langsung narajang nyabetkeun bedogna. Kalah ngadeuleukeun sia jurig. Lebokakan sia. Ya, belesat. Harita bedog dina leungeun si bongkok langsung nyeleber ngahiup rek ngarah kana kekemplongan. Tapi Wirayuda lain jalma anu bisa kabeunangan ukur ku sageprakan jiga kitu. Dina gerakan anu kesit lir tatit. Cepet tanding kilat. Wirayuda langsung ngajaul ka luhur jiga anu ngapung. Lapsiut. Atuh pugoe lain deui ngacenghokna pikeun si bongkok. Sabab seutik oge manehna teu nyangka lamun lawanna mibanda pangabisa saperti kitu. Cek pikirna ukur jalma-jalma anu geus mibanda elmu nu luhung anu boga gerakan ngentengkeun awak jiga kitu mah. Tapi si bongkok teu kada terusan mikir. Manehna harita malik
bari ngarojokeun bedogna ka luhur sirahna. Panyangkana meureun jirim lawana masih aya keneh di saluhureun sirahna. Hiu plos. Pangrojok bedogna ukur ngahakan angin. Si bongkok jadi ngarasa diulinkeun. Harita keneh awakna dibalikeun deui ka tukang. Bre. Katenjo Wirayuda keur nangtung bari nyerenge. Mungguh mataka kedur amarah si bongkok. Sebab ngarasa disengserikeun kudu jadi lawana. Goblok sia. Nyengserikeun sia teh kaengah dibencarkeun tah ulu teh sajuring. Cacap nyarita kitu samrut belesat hiu. Pikeun anu ngatilu kalianana. Bedog si bongkok disabetkeun deui ngarah kana awak Wirayuda. Tapi sakali ieu mah Wirayuda teu ngejat di tempatna. Leungeunna sakilat ngarawel pangpung garing anu ngagoler handapeunana. Hiu tara. Aneh. Sanajan syariatna ukur pangpung bari jeung geus garing. Tapi henteu nepi ka potong nalika diadu jeung bedog anu sakitu seukeutna. Kalah jiga nu diadu jeung beusi we katempona teh. Si bongkok oge nepi ka molotot bari ngacarig jeug sabaraha lengkah ka tukang. Pigelangan leungeunna karasa panas tur nyanyautan jiga anu geus bantrok jeung pakarang anu teuas. Kunaon mang? Asa heula atuh bedogna mang. Ulah nepikeun ka medug alias bintul jiga kitu. Piraku kana pangpung garing bari jeung ukur sagede curug wae nepi ka teuterak. Komokan awak kana awak uing meureun mang moal keurak mang. Cek Wirayuda ngoconan si bongkok. Kandeng sia setan. Hiat. Sakitu geus kanyahoan lawana lain jalma atah-atah pangabisana. Lain jalma anu sepi pangarti. Seperti kitu oge si bongkok teu sadar-sadar. Kalah langsung nyurudukeun deui bedogna rek dipake nobros beuteung. Wirayuda teu hayang ngabales kana panerjang lawan. Manehna ukur gulak gilek awakna ka kenca jeung ka katuhu nyingkahan sabetan bedog si bongkok. Memang lain tandinganana si bongkok pangarti jeung elmu nu aya dina diri Wirayuda mah. Sanajan si bongkok geus weureuh seubeuh dina urusan patalak atawa gelut, tapi dari ilmu jeung pangabisana mah jauh tanggeuh lamun dibandingkeun jeung pangarti anu geus kacangking ku Wirayuda. Suruduk. Harita congo bedog nyuruduk rek ngarah kana beuteung. Plos deui. Ukur ngahakan tempat kosong. Belesat deui. Seseukeut bedog si bongkok teh ngablesat deui. Rek ngarah kana beuteung. Kaplos deui wae. Angger teu keuna kana sasaran. Antukna si bongkok ngarasa aral. Nah atuh ari belewar teh. Bedogna dibaledogeun meuni nyeleber lempeng pisan kana beuheung Wirayuda. Lamun seug lain Wirayuda anu jadi lawana, geus pasti beuheungna bakal katurih ku seseukeut congo bedog anu dibaledogeun ku si bongkok dina waktu harita. Untungna Wirayuda mibanda gerak refleks anu jarang dipibanda ku jalma sejen. Sacara teu sadar awak Wirayuda langsung ngareundeg ka handap. Leplos serem. Bedog si bongkok teh ngancem kana tangkal cau nu tadi aya di satukangan Wirayuda. Si bongkok tangtuna kalah ngajantang bari ngahega. Katempo ambekanana turun naik. Kesang badag kesang leutik ngagarajag maseuhan sakujur awakna. Bajuna oge kuat ka cibrug teu beda tinu geus kahujanan. Kunaon mang? Capek? Eta kesang menit cipruk maseuhan baju mang. Geus lah ulah dituluykeun mang. Kacape-cape atuh barina oge. Ngaron hut-het we jiga budak anu keur ucing-ucingan. Ka dieu we mending oge urang ngobrol jeung uing di dieu mang. Hayang udud teu mang. Ceuk Wirayuda teu kirem-kirem nyarita kituna teh. Jiga nu lain geus gelut we. Si bongkok teu nembalan. Kalah panonna we anu semu hurung nandakeun amarahna anu can pareum. Lila-lila pok si bongkok nyarita.
dina waktu nu lain dewe pasti bakal datang deui sia pikeun ngayakeun balitung jeung sia kunyuk. Ayeuna mah aing eueuh waktu aya kaperluan heula deuleu rek kondangan ka Ki Agus Jago sakalian rek meuli kopi aing mah deuleu. Geus kitu mah leos we. Si bongkok ngaleos. Geus teu ngareret-reret deui ka Wirayuda anu masih ngajanteng bari gogodeg. Ararane jelema teh. Aing mah yakin eta manusia lain jelema bener. Pasti begal nu kasasar. Piraku ngabegal ke tempat hara-haraeun jiga kieu. Da mulai jelema nu ngaliwat ke tempat kieu atuh. Batur mah pasti sarieun jor-jor asup ka dieu. Uluh, itu bedogna tinggalin lumayan lah kersa kalian ngebabad kakayon anu ngalang aja jalanan mah malah urang aing teu boga pakaran puluk aku aing cek Wirayuda ngomong sorangan bari ngojengkang nyokot bedog si bongkok anu nancep dina tangkal cau. Harita wanci geus liwat tengah poe. Antukna Wirayuda cengkat deui tina diukna. Sanggeus ngajanteng bari raratareret. Tuluy mahena ngaleos ti eta tempat. Rek teruskeun deui lalampahanana. Nya eta rek ngajug-jug ka leuweung tiis sakumaha paniatan ti awalna. Beuki lila Wirayuda lumampahna beuki jauh ninggalkeun pilemburan. Sanggeusna tadi manehna nyimpang heula ka hiji warung anu kaliwatanana pikeun ngeusian beuteungna. Dari duit mah manehna teh mawa. Srog. Harita Wirayuda anjau ka hiji tempat. Anu mana tempat eta bisa disebutkeun leuweung anu jarang kagiridig ku jelema. Sabab katempo tatangkalana oge salian geus jaranggotan teh eueuh jalan satapak pikeun ngalengkah. Jadi geus tangtu eta tempat atawa leuweung teh tara kasabak ku jelema. Istilahna leuweung sanget, leuweung gonggong si magonggong teh kitu ceuk babasaanana teh mah. Duh, nah leuweung naon atuh nya ngaranna ieu teh? Asa beda karasana. Jeung asa lain leuweung anu dituju ku aing ieu mah geuningan. Buah-buah aing teh sasab gitu. Kalah salah jalan. Nah di mana tuh pernahna ari nu disebut leuweung tiis teh nya? Aing yakin. Ieu mah lain leuweung tempat si Darma Seta. Da sabab geuning teu tiis-tiisan ieu teh. Ceuk Wirayuda ngagerendeng. Batina ngarasa yakin kana pangrasana. Yen anu harita di hareupeunana lain leuweung tiis. Jaba meuni rarupek kieu. Nah ka mana ieu aing kudu ngalengkah. Da sidik eueuh jalan atuh. Hartina bener ieu leuweung teh can kungsi kasabak ku manusia. Tapi apanan aing teh moal bedog anu si bongkok tadi teh. Heueuh bener. Rek di babadan we heula eta kakayon anu rarembet anu ngahalangan jajalanan teh ku aing mah. Hayang nyaho aya naon cenah di jero ieu leuweung. Ceuk Wirayuda kituna teh bari mesat bedogna anu diselapkeun dina tukangan tonggong bajuna. Plas, plas, sreng, sreng. Wirayuda ngababadan kakayon jeung rarambut jalan anu ngahalangan jajalanan anu rek disorangna. Teu karasa harita Wirayuda geus aya di tengah-tengah eta leuweung. Beuki nyaksra ka jero beuki rembet ku kakayon jeung ruyuk anu pating kurunuk ngahalangan tetenjauan. Barang keur jongjon-jongjon leumpang bari ngabubat babitkeun bedogna ka sakur kakayon anu ngahalangan jang jalaneun. No atuh cilogodog. Di hareupeunana nyaho-nyaho aya 3 ciri makhluk jerangkung gede bari rupana pikasarieun. Dedeg jeung rupana sarua, awakna hideung tur buluan. Dina masing-masing huluna aya tandukan. Ceulina rarubak jiga hihit. Matana barolotot hurung jiga ruhak durukan.
letahna ngarelel panjang bukna jarabrig jabaga rimbal huntuna oge menirang ngeteng jika huntu mau kahandapna ukur marake cawat anu dijieun tina kulit tangkal garing ari tiseret bujal kaluhur mah boleh kelak teu dibaraju bujalna tembong darosol pika gilaeun pok di antara tiluan anu panghareupna nyarita ka Wirayuda di barung jeung sesentak sorana handaruan meninga guru jiga sora haur runtung bari sorana diiringan ku sora soang anu roke kana ceuli ala kadala paingan ieu manusana anu geus ngaruksak benteng-benteng wates negara urang teh Kisogot. Ieu manusia jika nu geus bosan hirup jor-joran asup ka negeri urang bari jeung ngaruksak. Hei manusia belakau nakuna naon sia teh make jeung ngaruntuh-runtuhkeun benteng kerajaan dewe ga cek eta makhluk matana beuki hurung mencorong ka Wirayuda. Ari Wirayuda sajongjongan mau ukur colohok bengong manehna teu nyangka bakal pasarandog jeung makhluk anu pikasieun jiga kitu ngan untungna Wirayuda mah ti leutik oge teu boga sifat borangan kalawan sikap anu teuneng tur ludeng pok mehna nyarita ari aranjeun teh bangsa naon ieu teh rek naon make jeung ngahalangan kana jejalanan kuring jeung deui kuring mah teu masa ngaruntuh-runtuhkeun bebenteng karajaan ulah sok dijeunan jiga kitu kuring mah aya oge keur ngababadan tatangkalan ieu teh nu ngahalangan kana jejalaneun. Wah sia loba ekol wawalak sidik tadi gua aing katenjo sia anu keur ngaruntuh-runtuhkeun benteng negara ngaing ngabung manusia sok pinter ngabohong jeung ngalicik sia buku-buku salah masih keneh mongkir loba alasan kaditu gadieu Sogot cangkalaku sia ieu bangsa manusia teh dewek jeung si Tongo rek ngajagaan di dieu bisi kabur ieu makhluk gancang cangkalak Sogot cek eta makhluk bari ngareret ka baturna anu saurang anu disebut si Sogot. Awas kunguing urang mongdaran Kang tumang we manusia ieu mah jahatnya gegag anu ngaran si Sogot harita leumpang ngagegag ngadeukeutan ka Wirayuda anu harita geus taki-taki sayaga ngajaga tina sagala bahaya sanggeus deukeut pok si Sogot nyarita hei manusia goreng badut memeh sia ku ngaing di mogdaran bejakeun heula ka nguing saari ngaran sia urang mana ngarek ngayang ngamerluan nanaon jor-joran ka dieu ngasup ka dapel wates ngarajaan nguing ngayo ngomong ya na ngalah ngajedog ngalah jembe nyieun sia teh ku nguing nya ngua nyieun nguing nyieun nguing cenah cek si Sogot bari ditungtungan ku ngabarakatak seuri kadenge mani kukurayeun seurina teh da puguh kangaranan seuri bangsa dedemit atuh ngahina siah jurig make jeung nyebut goreng patut sagala ka uing nah ari pangresa sia teh beungeut sia kasep sakitu sungut gurawah beungeut jiga jurig kurang nyatu teh ngahina di kabatur da memang bangsa jurig kita sia mah nya ngeunaan rek kamana rek kamandina mah
lain urusan sia nya kumaha aing we deuleu sia-sia aing sia modal anu tahlil sajurig cek Wirayuda jadi kasar aya nama nyaritana cek pikirna ka teu ari ngomong lemes jeung sopan oge ka bangsa jurigna ngarekan kang aing nyang ngajeun ngatuh ngaring ngitung ngayang ieu mah ngan ngawayahna ngayeuna nya nih ngawak nyieung rek dingakan bae ku ngaing jam cek si Sogot bari gegag ngadeukeutan ka Wirayuda dasar juri geleuweung barakasakan sia dikira aing rek sieun kitu ku bangsa sia sok maju sia tiluanna sekaligus motong hiji-hiji kagok lah cek Wirayuda geus teu hayang loba dicacarita jigana teh keur kitu gorowo baturna nu tadi pangheulana nyarita teh ngagorowo ka si Sogot hei Sogot nari sia kuda naon kalau diajak wae ngadongeng eta mangkruk teh deuleu sok-sok ku sia geracang kalak montong di podaran panrek dijagrageun ka Gusti Raja ayo buru cek aing montong loba ngadongeng deuleu beak waktu atuh hayu we diajak ngadongeng wae mah keun wae da aya tukang dongeng mah anu purah ngadongeng nama deuleu ayo cangkala ngoke ngenua kunguing ayeuna ngene ieu manggeluk ngarik ditewa hei manusia sok-sok atuh lain ngajedog wae lain rek ngajakan gelut sia teh ka aing cangkeul jadina sia ngomong deng ngirung-ngirung teh aing mah biasakeun we nya ayeuna mah ngomongna burulah montong ngacapruk wae sia awas haling ulah ngahalangan kana jang jalaneun bisi kasabet ke ku bedog wingker nyacarieun cek Wirayuda tungtungna jadi bosen ngalayanan si Sogot wah sia henteu bisa deuleu memeh ngia rek ngaliwat ngia kudu bisa ngalengkehan heula bangke aing hayo mangju urang tarung padungdung ngitung sabuk milang tangtu jeung aing manusia jahat anu ngerusak benteng negeri kaula adalah sia juri cek si Sogot kituna teh bari jeung nyeureudeg ka hareup belesur leungeun anu sagede tangkal jambe teh langsung ngabelesur sorana kuat ka eundur mata katorekan Wirayuda oge memang geus sayaga ti sanggalna mireng makhluk nu jadi lawanan narajang saperti kitu rikat manehna nyingcatkeun awakna ka gigir hiung sora tenggelan perep si Sogot nepi ka ngahiung gigireun Wirayuda tapi si Sogot henteu milepas nyolonton ka hareup sakiceup manehna malikeun deui badanna ka tukang belesur deui pereupna ngabelesur rek ngarah kana puheuh ceuli Wirayuda kilak deui Wirayuda rikat ngakilekeun awakna ka kenca soloyong awak si Sogot ngoloyong milepas ka bawah ku tanagana sorangan dina kayaan keur kitu hiuk suku katuh Wirayuda ngahiuk nyemprung rek ngajejek tonggong si Sogot anu kayaana keur nukangan tapi si Sogot oge sadar kana bahaya nu ngancam ka dirina blung si Sogot ngabebeutkeun maneh nyingkahan tajongan suku lawan nepi ka eundur karasana eta bumi asa aya lini ngarieng tarik puguh we awak si Sogot nu sakitu jangkung gedena atuh Wirayuda oge kuat ka ngacarigeug lantaran taneuh anu ditincakna asa jadi ngarieg eundur tapi nalika keur kitu na atuh ari ujug-ujug Allah
waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.